Nah, bengong bae udud tah, nang ini pom. Udud we udud. Ngarah naon nasi udud. Nu ngarah panjangna, nu pada ngomong bisa diudud. Nama teu salah ieu. Aya rokok teh diseungeut. Ya. Naon dibikeun eta rokok? Kun bae geus gede ieu, untung diajar. Geus buru ya udud mana nguntungkeun. Untungkeun. Heuh nguntungkeun. Makeun bae geus gede ieu, untung diajar. Beh, diajar sih diajar. Tapi amun diajar kos gitu tuh. Rokok aing eta biru keneh. No. Asana pernah jelema. Saya rokok aing. Ben, Ke mana? Olahraga tuh bos. Dari jiwa yang sehat mah aya tubuh anu kuat. Mantap. boga pisan juri eta tah. Pokoknya kelontong eta si anjing, wow, kelontong. Anjir. Aya tai hayam. Dikotok. Tutupan ku aing. Wah, diheureuyaan eta jalma. Aya dikotok lumayan dia. Asia keur naon tadi dinya? Ngomong kerali pagi. Capek atuh. Beureun heula urang ge. Tapi urang boga permainan ieu, keur boga rezeki euy. Arek. Yo boga rokok jeung duit, hadiahna. Ye. Aya perejekian euy. Ayo juangan yuk. Ayo. Ayo. Hadiah yo. Buat yo. Diuk, nagong. Aya permainan, hadiahna ya, duit jeung rokok. Saha anu tereh nyokot ieu ya, benda di jero. Siap. Oke yo. Arek, siap. Kurang rek diangkat yo, engke langsung. Heula. Oke. Siap. Siap. Sina tarerehnya. Siap. 1 2 3. Anjing. Si goblok. Hayam kai. Akan tai dah. Urang enak ieu nya euy. Pukul euy nih. Ya asa beuki enak ya kampung urang nya. Lembur teh deh. Kalau beuki betah we nu ada di lembur teh. Teu enak di lembur mah. Kan cilik kudu kuat. Nahan ku omongan tetangga. Sih. Tapi ngomong-ngomong, mana modalna jalan tuh? Tah, geuning kagaraga diomongkeun ku aing. Aya we. Congor singa teh nu ngagorengkeun aing. Ini mana modalna jalan? Sok cek saha eta omongan kita, goreng aing bejakeun ayeuna. Diompongan di ku aing tah. Goblok. Sok cek saha ngaku nya teh, Kunaon dia mah keur ribut kitu. Kuat dia bebetkeun poe kali itu tuh. Kunaon. Dudu aing modal di jalan tah. Goblok teh. Kumaha di kumaha? Aing kan nanya kayak yo. Cek aing sia modalna jalan tuh. Gitu. Aing cek mana coba modalna jalan tuh? Nya jalan atuh, urang mah modal mah piraku mampet. Ini euy aing udah jalan modal mah teu mampet ieu. Ampurannya. Ampura urang. Bro, urang balik heula heuh. Atuh nyap. Nah, Ayo ya, siap. Siap. Hey. Orang masih lapar euy. Mau ngopi-ngopi tuh di warung. Ayo. Yuk. Oke. Oh, warung tuh. Mana naon kopi naon? Panas mana? Ada.
Kan. Mesin miji. Kopi deungna hiji. Antru ke ditunya, berani awas ya. Oh, siap. Hah, itu tukang warung gila amat. Aing saya ngalentar dia lapar. Warung aing, hayu mah ngejot udah lah. Mangga kaya. Beuk tah kopina kadikeun. Beunah. Asyik kemana mulai kesurupan. Ini masalah ya, aing mah yang pakai nog. Leng, iya salahan ya. Aing mah yang dipakai nog. Kayak tuh orang nyokot heran dogna. Pijit ngantep kolot mun ditotogeun kana sawah ku aing. Udah aing mah yang pakai nognya. Rujit we teh mah peda lah. Kang warung kira di baik yuk. Sabar geura. Oh, aing malah. Yang maksudnya, Leng ayo kau ya kue nog. Cenah yang dipakai dong. Tadi beren dong. Nah, ini aing maksud aing malah ini cari kiki aing mah. Maksudnya ayo mah makan tayo, makan nog. Ayo. Donat guys. Cepet bayar ayo cepat. Donat pausnya guys, keluarin guys. Ih, eta naonan eta budak ngerakeun. Bantu tep-tep lagi. Hei, Naon? Cicing. Naon eta maneh gituan? Cing aing keur live ya. Lumayan. Di sampingan. Yo guys, tep bayar guys. Naonan maneh ngerakeun di pinggir jalan kos kieu. Ih, teu boga kaera pisan dari maneh. Kumaha aing be mun 2000 pisan atuh sih. Halo. Wih, kumaha kabarna euy? Geus eta deui nya. Enggeus atuh. Emangna sok dibayar sabaraha eta? Wah, lumayan we, menang 200. 200. Heeh. Anjir. Eraan kitu, anjir harga diri 200. Lumayan we, udah $200. $200. Heeh. Oh, enggak salah euy. Yuk. Cas atuh heula euy. Robek. Cepet aing eueuh. Mana ieu? Cing leungit heuleu. Goblok. Si goblok mayan-mayan tah dulu nurutan kos aing. No. Ya si babeh kamana nya? Mau numpang melikeun gas, orang kagok keur masak. Anjing, begitu geruan teh eta melor wae. Dikerjain ku ulah. Iya begitu geruan teh sarua wae dikerjain. Apa sih coba sih. ini saya bagaimana aing. Anjing. Goblok kita. Aing kehasil ganggu.